puasa tuh? Ya puasa tuh bebek manyang tuh. Hari bebek puasa tuh. Panas ahead. Ente orang mah atuh ninaon ai apa mananyakeun. Kan basa-basi atuh neng, mi teu senting juga di kuburan. Oh nya ketang kepaneangan topik teh hesenya. Kapan neng apal sangkilang manih hesena atuh aya nengan topik pembicaraan. Aya tadi sahur jeung naon? Buat teu sahur. Sahur atuh neng meskipun make Indomie jeung sangu wungkul ge. Oh nya ta sing semangat atuh nya puasana ami engke dugi ka sore. Itu juga si Kaslay euy. Jeung si Riris. Ih, parah. Bulan puasa kieu hayu we mojok bobogohan. Jabari nu sepi deui. Naon? Mana keur naon di dieu hut? Jiga keur noong dah mana keur mandi. Lah capruk. Nong rangda ti mana? Tuh dempok. Stol di hut. Tong teh bener sih engge duaan ka bobogohan da bulan puasa. Menodai pisan euy. Heeh bener pisan. Parah heueuh. Yulah cong sampeurkeun we bisi berbuat zina bahaya. Sampeurkeun we yuk. Oh yuk. Bisi teu bener anjir. Yuk. Yang engke beureut cong ka teman cisana yuk, cong ngabuburit. Nya hayu siap yang. Asik, warteg jul bareng ayam. Cihuy. Wah. Lai. Naon ieu maneh Kaslay si Riris duaan di dieu. Aduh, aing bulan Ramadan bobogohan. Oh, siapa parah menodai bulan puasa sia mah. Sabar Jon, sabar. Urang mah teh bobogohan di dieu mah ngan ngobrol wungkul aslina. Cicing wah sok ambek-ambekan yeuh. Geus lah lae gandeng. Sia mah loba pisan ngeles eta geus kaciri buktina bobogohan duaan meni romantis kitu. Loba pisan ngeles. Heeh atuh heup geus urang minta hampura bisi urang salah mah. Enteris kaleman hemat teu salah ieu. Yo si Kaslay pamawana manu salah nama. Oh, saya teh Kaslay tanggung jawab sia. Geus hut ayeuna mah urang eka warung geus ulah parasea keur bulan puasa bisi kalah marakruh. Ayo tuh cong antar ku aku ya. Cicing maneh mah lai, urang mah yo jeung si Uta anu nganter mah bisa timbul fitnah deui. Kumaha Haris arek? Nya tuh hayu. Cicing maneh mah cicing lah. Ayo titik. Ya, orang selawai ini capek dah orang mah. Oh, atuh nam diuk. Neng, engke burit. Nyar saya tuh cuang ngabuburit. Pan ayeuna ge geus burit narek ngabuburit ka mana deui atuh? Cuang ka ditu tuh ka rancah. Bosan di tamcis wae mah tuh. Ek meuli naon kitu ka rancah? Emang aya nu aneh di rancah? Aya nu aneh eta teh. Sate suku kuntilanak eta keur viral pisan. Ya iya semua mana pon. Mama. Wih, ayeuna abi wih. Urang marek balik dari titah balik wih nu urang. Masa gitu Jung? Heeh. Lagi tinggal sorangan. Di mana ka bogoh maneh? Urang aya perlu ya? Aya pi obroleun. Si Beo mah di ditu tuh di saung Mang Awang. Saung itunya. Atuh nuhun. Urang yang sudah balik. Yo Bel. Beuleum na aing geura kasih Jon jeung kasih Hut. Aing ayang duduan jeung si Riris ge meni ulah geura. Aneh mah eta ih. Geuleuh aing. Nya tuh heueuh sia malai, ini teh keur bulan puasa kalah bobogohan sia mah. Bari duduaan kitu. Ih, sia mah kalah sarwana tuh juga barudak nyalahkeun aing. Sugan aing saek ngadukung gitu ka aing. Yang kalah sarwana geuning nyalahkeun ah. Yo, dengikeun keripik talas. Teh geus puguh salah heuh. Bobogohan keur bulan puasa beri duduaan eta teh salah. Teu bener. Ya tuh udah bari nage aing mangan ngobrol wungkul tuh udah beang teu ngina naon di ditu nage. Ngobrol. Ya. Terus enak barudakna ka marana? Ka warung tuh tadi mah diantar ku barudak. Ka warung.
Cicing tuh tungguan di dia, orang nyusul barudak. Jangan kalah nyusul si Riris itu naik nangnya. Nuhunnya geus nganter John Hut padahal masing tadi antar gedang-gedang ieu. Heeh, kalem we. Menjaga keselamatan wanita itu penting. Heeh tuh John. Yo ihut. Di nama dibawa eta gadun pampang nama. Oh atuh nuhun padahal geus diantar ge. Siap lah. Marane kurang diteangan baru dari yuk. Biasa itu jadi pengawal heeh. Biasa. Yang berdak duluan, gabung boleh. Cicing lain mana ulah gabung heula jeung arurang. Mana bogonya si Riris teh. Ngatu barudak panglobaan iya mau jadi gosip meureun. Cing lah. Ya orang mambung aya gosip ti warga, bener teh Hut. Heeh lah Jung cicing mana mah ini teh balik. Teu diajak ulin. Cerik. Geus barudak ayeuna mah paling geus balanjana ge ayeuna mah suang balik we. Yulah balik we ayo. Oh, yang mana lah? Cicing mana mau ilu. Aslay. Padahal mah ulin aglobaan iya mah nih teu diajakan deh. Jancok. A few moments later. Diajakan barudak dari hayang ieu udah lobaan ieu. Goblok si Beo kalah duduan itu jeung kebogoh aing. Teu bener ya main kudunan barudak kami dipisah. Aing mah capek euy. Yeuh, apa marana ieu duduan wae. Kurang maik meuli usap belut tuh kan itu. Rangan tersiut. Biasa. Di luar tuh urang yang usap belut. Nah, Nama tuh hayu di hari bisa mah. Ayo tuh. Ada orang tuh bisa. Ayo. Nah, setara menang, Do. keburu burita. Bisi burit ya. Kita menang mantan, Bang. Hop. Naon deh ieu? Iya doh yo, aya urgent ieu mah tuh si Beo keur duduan ka bogoh urang. Ayo gua cong ka ditu tuh. Gerebek, siksa lah. Ya tuh berak mah. Paling ngobrol doang lah. Non masalahna. Ayo gua wat minggu pokoknya mah ieu. Nanti kasih blok. Oh, usap lu. Usap lu hating teh. Murdak tuh gitu tuh gua tuh. Yuk kira serangan we Jung leh. Tuh menyelesaikan masalah maneh ieu. Heuh Jung lah sia mah ngajak-ngajak arurang. Mina hawa. Udah tolong ngeganggu aktivitas arurang sih ya. Serangan ya bisa lah. Ayolah dojang. Perut we. Beo, ayeuna maneh jeung si ai kumaha? Ah gitu we. Hanya sebatas teman. Ih, sugan teh bobogohan. Teris meureun lain urang selerana. Alus ya Beo kalau duduan ka bogoh aing teh. Urang mangan curhat tungkul lai. Aslina lain naon ieu. Oh, atuh dengan curhat tungkul. Lah tuh sing curhat ke urang mah cemburu Riz. Ieu sia Beo. Kepret yo. Mun dia aing nyerenteng yo. Sanes nahan yo, hah? Jiji, unggas ulah mana saya kepancen parwasa. Geus aing mah balik. Yalah aing ge. Aing apa putus wae kitu ame bisa duduan deui jeung si sayang. Oh. Tak pusing aing geus kieu teh. Yang. Baguan geura. Aya naon yang, naon udah gumake mun kacireun ku barudak eta geura jadi fitnah deui. Cang temenan we heula, tapi bisa berduaan terus sama temenan mah. Temenan. Atuh temenan maneh mah eta mah hayang putus meureun jeung urang. Nya geus atuh putus geus lah. Main gitu ya. Sudahlah. Aku sudah tidak percaya dengan omonganmu. Aing malah. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.